Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun hanca mingon kamari nguningakeun perkawis anu aya patula patalina sinareng babagian cai anu 7 tea anu kabagi kana 4 bagian. Bagian kahiji atos diuningakeun, bagian kadua atos diuningakeun, lajeng bagian katiluna kamari atos diuningakeun. Anu mana bagian katiluna mah wal qismu salisu tahirun pinafsihi goeru mutahharin. Pas paruh tah kitu paruh li goirihi wahwal maul mustamalu piropi hadasin au ijalatin azin ilam yatagoyar walam yazid waznuhu ba'dan pisolihi ama kana ba'da tibarima yataya sairu bihi al maksul milamai anu hartosna kirang langkung lempeng nama ieu bagian cai anu 7 anu kabagi kana 4 bagian anu nomor katilu nama aya anu dinamian ku cai suci tapi henteu tiasa dianggo susuci. Pangna henteu tiasa dianggo susuci eta cai anu maksa susuci di dieu mah kahiji wudu, kadua adus, katilu nyeuseuk anggoan anu osok dianggo salat. Tah teu tiasa diseuseuk ku eta cai. Cai naon tah? Eta teh apan caina suci, tapi henteu tiasa dianggo susuci. Walaranana nyaeta cai mustakmal. Naon cenah amang ari hartosna mustakmal teh? Hartosa mustakmal teh cai anu tilas nganggo gitu nya. Tak cai tilas nganggo naon piropi hadasin. Tilas nganggo ngaleungitkeun hadas. Bade hadas alit nyaeta rupi hadas alit mah naon Bu? Wudu. Oh, pajukeun deui. Atawa ngaleungitkeun hadas ageng. Hadas ageng mah naon Bu? Adus naon? Parupi adus teh. Oh, head cenah teh nya. Nya, tah adus. Dina ngaleungitkeun hadas alit sareng hadas ageng. Hadas alit bade wudu, hadas ageng nyaeta adus. Eta caina ditandean kana emer atau kana jola. Komo nu rada beunghar saeutik mah geuning bunyi di bumi teh sok gaduh jolang paranti ngojay kolot geuningan. Garaduh ibu geuningan dikucurkeun caina teh. Make naon ge nya jo ngabudah geuningan Bu. Oh langsung kadinya ngareueum geuningan. Sore anu nyana kopi geuning naon nya. Mani teh bari ngaleuweut cai, kantos ibu kitu. Kantos. Henteu eleh ku abdi atuh abdi mah kantos ibu ah. Oh, raos ibu asa alam dunya teh nu urang teh. Itu ni betah teh di dinya teh. Betah ibu. Micen caina teh kedah ditawu ku emer Bu. Dipencet. Bool teh kagenyot Bu. Udah kahana. Jose epeh gitu. Terase hoyong ngabersihkeun deui, pencet deui caina teh ngucur. Eta mah aya nu hanut, aya nu tiis, pisan. Ah sigana weuceu mah moal hayang kalemurnya. Betah di dinya. Masyaallah. Among atuh Bu ka Jakarta Bu. Gitu. Aja ka Uwa abdi kapungkur ka ditu teh. Wa entur.
Aduh, masya Allah, masya Allah. Eta mah unggul, iya imunya nanti cocokan dunia, nya cocokan dunia. Tah, kayak di akhirat ya aya bu, lamun urangna lebet kasor, tah kikian teh terus terang urang mah hoyong lebet ka, toh di sorga mau langkung ti kitu aya, ayanya. Tah di tanean cai abdas, cai tilas adus tehnya. Tah mangka eta cai anu di tanean teh, anu tilas abdas sareng tilas adus teh disebatna cai mustakmal. Nyata cai tilas ngang kakuping punya resabdi kakuping. Ulah joget buat tuh. Sedang nguping eta ibu mah. Lieur cenah. Ieu aske di pasian baso rusuk anu 100.000 gitu loh. Tuh, gitu. Tuh. Tapi hari nguping itu suka yang silat tapi mah. Gitu. Gaduh da bige jurus eta baheula teh di pasien ku guru teh comot medi. Jadi comot medi mah jing-jingna teh kana palangkakan gitu. Nah, itu lodok entok gitu. Ibu-ibu biasa we jurus ngodok pesak gitu. Putra ibu incu ibu teu sarangkinya putra ibu incu ibu jarawara geuninnya. Palingan ari pendak di jalan teh sok polotot geuningan. Sok medengkreng jawara geuning ibunya. Alhamdulillah. Gaduh putra jawara ibu pokoknya mah gaduh jawara di bumi teu sieun aya bangsat gitunya. Teu sieun bakal aya nu mirit dunya. Da gaduh jawara. Alhamdulillah. Ibu mah. Masya Allah. Toh. Gitu ijalati najin. Eta cai anu ditandean teh cai tilas ngaleungiteun najis. Neme mah tilas ngaleungiteun hadas, ageng atau alit model abdas sareng adus. Ieu mah tilas ngaleungitkeun najis. Tah eta cai anu ditandean mung tilas ngaleungitkeun najis, bade najis moho papa. Ibu mah da tarerangnya nu kitu teras najis naon ibu namina teh? Tuh mutawasit toh teras najis naon ibu? Ibu tos palalin tersodaqallah. Tos palalin teratu naon isi abi pangosan teh. Abi mah pangosan ku sabaya keresek we gitu. Gitu. Lajeng cai na pangwasuana teh di tanean. Ku jolang atau ku emer gitu nya. Mangka eta cai anu ditandean tilas nandean ngawasuh najis disebata teh cai mustakmal. Cai tilas nganggo naon ngaleungitkeun najis tama. Ilam yatagoyar walaupun cai anu ditandean anu tilas nganggo ngaleungitkeun hadas atau ngaleungitkeun najis teh gitu. Henteu barobah naonna biasana nu 3 rupi teh nya kahiji naon Bu angseuna nya di angseun teh angere cai sakumaha biasa sateu acan ngawasuh atanapi ngaleungitkeun hadas angere kitu angseuna teh terus barobah naon Bu rupa anger rupana ge kitu gitu. Allah berbarokahna tos aluncatannya. Aduh, ke digentosan ku ngenceleng sing ageung. Tos silat heula cenah. Anu nomor heureuy punten heureuy eta ngenceng teh ageung-ageung teh mama isi tah. Pulangan mama. Pulangan eta 50.000 pulangan mama 50.000 pulangan. Ka atik eta ngarecehkeun lah. Tuh jadi we 500 Aduh, ai jeung nu kenal teh sakoyong heureuy ya
Dengan balap motor ini rupa-rupa. Apa nama? Iya, mau minggu aja nama. God, lah pokoknya gitu. Sekarang dia budak ceri kiranya. Nah ada kirang tarik pada itu si Kurtubi gitu. Itu. Jadi poho deui gitu. Alah, Masya Allah. Tos. Tah gitu. Rupana angseuna katiluna naonna rasana. Ibu teh memeh manyurkeun teh memeh nganggo teh dirasaan heula rajin gitu. Biasa cenah kieu tawar gitu. Cai biasa we. Teu pangsa teu nana pelebah. Dianggo ngaleungitkeun hadas, abdas atanapi adus. Apan ditandean teh nya disebutna cai mustakmal anu tilas nganggo mah anu ditandean eta teh diraosan anger we biasa kitu gitu. Teu robih rasana teh. Lajeng atuh cai anu tilas ngaleungitkeun najis. Model punten omeh gitu nya. Ditandean ku ucu teh. Terasa da satu acana pan diraosan heula. Caina teh kitu. Tak cai anu ditandean tilas omeh diraosan ku ucu teh. Anger cenah teu robah. Teu anger rasana teh teu aya amis, teu aya pangset. Biasa kitu umum tawar. Sakumaha biasa. Ilam yata goyah. Walaupun eta caina teu robih. Baik rasa ambu atanapi rupana. Kusabab sidik eta cai teh tilas ngaleungitkeun hadas atanapi najis mangka eta cai teh kalebetkeun kana cai mustakmal. Gitu. Lajeng atuh rajin ditimang. Memeh dianggo teh satu acan wudu, satu acan adus, satu acan ngaleungitkeun najis. Ditimang lajeng dianggo we kanggo ngaleungitkeun hadas atawa najis. Ku cara teras ditandean. Sabada rengsena ditimang deui di kilo. Sami kiloanana teh teu namihan teu ngirangan. Ta walaupun timbanganana teu namihan teu ngirangan keukeuh. Eta cai teh disebut cai mustakmal. Da sidik atuh tilas ngaleungitkeun hadas, salajengna tilas ngaleungitkeun najis. Tah badan pisolihi ama kana ba'da tibari ma ya tayasaru bil magsul minamai. Tah kusabab eta teh cai mustakmal walaupun caina teh suci. Anu mana tah cai anu suci teh? Nyaeta cai anu tilas ngaleungitkeun hadas. Wabil khusus hadas alit nyaeta anu ngawajibkeun kana wudu. Cai pangabdasan teh ditandean baik ku jolang atau ku emer atau ku naonnya. Tah lajeng eta cai tilas abdas teh diraosan. Rasana teh sapertos satu acan dipake wudu we. Ditinggal rupina sapertos satu acan dianggo wudu we. Terus dirasaan rasana ge sapertos satu acan dianggo wudu we. Lajeng ditimang, da kawitna ge ditimbang, teu berkurang sarajengna teu bertambah. Tah sok sanaos teu robih sagala rupina, kusabab eta cai teh tilas nganggo anu rupina nganggo wudu. Lajeng atuh caina oge disebatna suci, tapi kusabab tilas nganggo keukeuh eta cai teh disebatna cai mustakmal. Tah panjangna nami eta cai teh disebatna teh cai suci. Tapi teu tiasa dianggo susuci. Wabil khusus wudu, adus, salajengna ngawasuh anggoan kanggo salat. Da caina cai mustakmal teh. Tah matak lamun rengse wudu teh ulah pirajeunan hoyong kokocok. Biasana sampean nya geuningan. Tah kana cai tilas nganggo teh. Anu naba anu dina emer atau dina jolang nyuk deui cai geudinya. Nyuk deui cai tina emer atanapi tina jolang saatos wudu teu keneh. Kusabab eta teh cai
tak mal urangna parantos suci ku cai suci tur bari tiasa dianggo suci bahkan teu makruh nganggona. Tah kari-kari ditungtungan ku nyanak cai mus tak mal urang teh acan siap kamu ngalaksanakeun salat. Gitu. Teu kengeng ku salat tanya ku jalaran sampeanana otomatis pananganana nya anu nyanak eta cai mustamal teh kakeunaan ku cai. Cai mustamal. Tah kitunya teu kengeng ayeuna mah. Atuh amang mun panasaran aya kumaha deui sampean. Tah mata kurang ibadah kedah ngamadhab ibu. Uninga ibu ngamadhab ibu uninga. Meni jalujur. Biasa ibu-ibu geuningan sok gitunya, geuningan sok biasa.